Aduh, ngeunah pisan Pak. Seger aing. Aduh, bener kan kieu yang menghilangkan segala penyakit eta. Aduh kan. Aduh, ngeunah. Apa hejo? Bade ka mana, Kang? Bade milarian inung budak teka penak wae Kang gitu ya. Aduh, coba haus ya teh. Pusing. Hah? Kan bade milarian kumpul jadi sampai nuhun. Rangga. Hah? Bukan aing Pak, rokok. Aduh, si goblok anjing teh jika nama eta mah stres ku awewe nu jeung nya. Bener si goblok bukan aing rokok anjing. Aing goblok teh. Si Faisal ka mana sih kene? Ayat paribasa. Yo kenaon? Aing ngek maghrib bola si Faisal teh nempok. Hah? Dah. Oh, siap. Nya tungguan sakedong, bisa nu meuli. Cuk aing geug aing. Dirasa. Wah, doyok aya? Oh, teh, mangga. Bade sabarahaeun. Sanes bade meser bensin, babi mah naroskeun badaya Priyogi. Awa doyok ayam teu. Oh, 20 ribuan. Sok mangga jok buka teh. Sanes bade meser bensin. Abi mah naroskeun wadoyok aya. Aya Priyogi. Sugan torek gitu ya teh jelema teh. Sok. Aing budak-budak teh atuh gelis-gelis. Buka jokna. Geuning-gelis-gelis budak ieu mah. Aduh, aing. Dua sih kieu aing kieu. Ih. Abi mah naroskeun wadoyok, sanes bade meser bensin. Ampun, aya teu. Oh, gua kalau motor teh, balik lo wadah. Kayak atas sedap ya. Ih, mata. Rudet. Ngobrojong budak mah. Riul. Ning indit aing mah. Riul. Ya teh, Mbak, ini 20 ribuan ya ge teh. Hah? Oh, si Obong kabur. Teh, arek gua yang beli bensin. Aduh, asa ari budak biur anjing. Kumaha bawa kamu apa? Akan Dah, kamu. Oh, aing apa sabada? Balik ke teh. Kadang terus yang berbunga sudah. oh gitu. Oh, berenang kalau aing sarua. Agan teh steam itu tuh steam bersih. Manjur gitu bener. Oh, sugan we atuh. Steam mah jadi bersih mana di luar pokon. Cobaan. Oh, gitu. Ana apa jadi? Gusik. San, namanya mari steam teh. Asa beki ladak lain kalau beki bersih san. Sana aja mun ka aing, udah siap kasep, bongot ladak gitu. Aing mah ladak kok ge. San, payu ka wewe sama nyaladak ke payu deui. San, beli mie ayam cik. Mana duitnya? Ya. Buruan nih teh. Nah, mana yang bumi gitu mie ayam? Ayah. Ada di buruhan-buruhan teh ingat tuh saya tambah itu mie ayam. Oh, gitu. Main buru hoy segala teh. Pak, gak mie ayam lagi. Cek aing meuli-meuli bakso atuh ari mie ayam mah. Nah, ya tinggal 40 atuh duitnya. Pan buru nang sejajankeun, urang mah idong motong serangan. Siapa aing buru copot aing mie ayamna teu meunang. Atuh meuli-meuli bakso atuh. Meuli bakso jik. Oh, gitu. Sarua apa tutup? Bakso geus tutup deui wae. Heeh. Sugan balangkara tuh tukang bakso teh. Teuing kerobat daging. Nah, tuh ieu duitna tinggal 30 kan. Nah, pan buru nama sejajankeun, urang mah idong. Astagfirullahaladzim. Ya kumaha isan? Bakso teu meunang, mie ayam teu meunang, aya duitna dipotong. Cek aing meuli naon meh kana tuh. Bawa tuang meuli seblak we. Najis ah. Jateng kita sebelah kuku geus dipotong di 10.000. Cilok. Uang beli siomay. Mana siomay? Kali siomay, Mang. Siomay.
Gocengan mah. Lain naik meuli cilok, urang naik meuli siomay. Oh, ini masih siap. Siap. Urang naik meuli siomay moal meuli cilok. Kalau tapi sih tahu sama Moal meuli cilok aing naik meuli siomay. Aduh, sila ada kak. Gampil. ngontong ngian aing naik meuli siomay cai teh. Boleh mah. Gampil. Aisyah itu bade. Aing mah sareng AA doyok bade mesel siomay. Udah. Sia teh tong dagang atuh nyaho ceuli omeaneun dagang segala rupa. Mang Boro Mang Siomay. Pelet pisan itu Kang Siomay teh. Oh iya enggeus tah. Ek di naonan dia. Ladaan. Ya. Ya, Oh jadi mewang. Siap. 10 kerja di saya jikeun aja. aing naik meuli siomay moal meuli cilok cai teh. Ieu 10 sepusik ieu. Bok. Bukan gaman. Nah, dari kan deket kanan tukang cilok atuh dagang teh. Jalur gelo eta mah udah dianggap. Nuhun, ha. Gampil lah, ieu mah da tina aci. Mah gelo eta mah. Duitan itu duitan lah. Anjing, oh Bang Boy euy duit mah. Aing Wayahna heula. Ukur duitna tuh. alah ada eueuh aing teh ka bawa. Aku kumaha ieu? Wayahna. Siap. Oke, lain mah. Nganjuk deui. Isukan pagi dibayar. Ah, Hei, ieu kumaha cilok lah? Nahan, punya lira. Mangga. Nah, lamun sukan pernah lunas ya. Kumaha ieu cilok he? Gara-gara Mang Daya tuh dah. Ya, tadi teh kudu meuli cilok. Ya, Tadi nage rek meuli siomay, lain rek meuli cilok. sing era ku wis. Udah wis mah atuh geus tolot. Hah? Tolot. Ayo, ayo. Ayo, ada. ada aing kan bapak maneh ka mana? Ih, mantap apa? Aduh, aingnya. Coba ke sepuri, coba aing ngaji. Ima dikunci deh, aduh, aing mah tuh kumaha. Nyao aing mah teu nempo dawuh ka dieu bapak maneh mah. Aing mah tuh kumaha, Bang? Aing balik yuk. Cip nyao. Ah, aing mah coba ke sepuri, Bang. Naon burik sia ngudag aing ke herwese teh ya. Entah apa bapak uang gitu, Bang. Hanteu rek aing ah. Boro nempo bapak maneh aing teh si pasar ya raridu. Itu aku mau gimana, Bang? Eueuh burik, cicing aing burik lah indit aing ah. Tadi Mang Maman, Allah. Rik eueuh lah aing rek indit ya eueuh. Eueuh herwese aing aduh. Tapi jujur tukang sayuran aya, Allah. Eueuh burik na sia mah teu percaya pisan ka kolot aing teh kolot. Aing atuh dah. Coba aing mah tuh rek ngaji coba. Murid ieu aing ah. Geus naik gandeng siapa naon anak biap. Yuk, enggeus. Bapak sia mah paling ge asa prahul mah keur kanu ngora kayak siok ke muka matare, keur ulin, keur apel mah cigana mah. Gandeng burik sia tong leweh kehed. Ya ku aing dibere kerupuk hiji ya. Mu aing mah kagok hiji mah yang 5. Kagok mah atuh hiji Mamang. Aya amal kudu loba. Kehed sia, apa aing teh jeung jualin eta.